Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fathul Izari fi Kasfil Asrori li Auqatil Harsi wa Khilqatil Abkari. Cirian dina julud dina jilidna dina judulna tingali barisan. Kitab Fathul Izari fi Kasfil Asrori li Auqatil Harsi wa Khilqatil Abkari. Engke hartosan da aya di payun. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'tu ngumpulkeun kuring. Laras nu eta hancananya. Jama'tu ngumpulkeun kuring. Ha kana ieu kurrosah. Ha kana ieu kurrosah. Atanapi ha kana itu kurrosah. Kurrosah teh hiji kitab anu leutik. Watakot tuha jeung mulungan kuring. Watakot tu jeung mulungan kuring. Ha kana itu kurrosah. Mulungan naonnya lamun dibahasakeun samakna mulungan teh ngamanfaatkeun. Wa naqaltu jeung nukil kuring. Nukil teh nyalin, nulis, nyusun. Wa naqaltu jeung nukil kuring atanapi nyusun kuring. Ha kana itu kurrosah. Ha kana itu kurrosah. Min fuhulil ulama'i. Min fuhulil ulama'i. Menanti kitu ngamakna anana. Menanti jadi maksudna mengumpulkeun rujukan, jeung mulungan, jeung nyusun cenah cek nu ngarang ieu kitab teh. Min fuhulil ulama'i menanti gegedena ulama. Menanti gegeden ulama. Lain gitu-gitu bae. Maksana ti guru-guru anjeunna warrijali jeung pirang-pirang jagona ulama. Warrijali jeung pirang-pirang jagona ulama atanapi syekh. Manna mugi ngaanugrahan. Manna mugi ngaanugrahan atanapi masihan. Ngaanugrahan we. Sabab kalimatna sopan pisan ngaanugrahan. Hum ka itu ulama saha Allahu Gusti Allah. Saha Allahu Gusti Allah Ta'ala bari mahaluhur Allah. Ta'ala bari mahaluhur Allah. Binailil fauzi ku menang ganjaran ku menang kabagjaan gitu.
binailil fauji ku menang kabagjaan wal ifdoli sareng kautamaan wal ifdoli sareng kautamaan titik sampai tu ngangaranan kuring saur ki musonib teh saur anu nukil ieu kitab teh sampai tu ngangaranan kuring ha kana ieu kurrosa ha kana ieu kurrosa tah ieu judulna bukunana teh atanapi nami kitabna teh hakna menang di PS-keun di arah lapadna tapi mabni ayeuna bade dijeerkeun hakna teu nanaon bi fathil izari kana kitab Fathul Izar bi fathil izari kana kitab Fathul Izar artian fataha yaftahu fathan fataha geus mukakeun fataha geus mukakeun yaftahu eukeur atawa bakal mukakeun fathan kalawan muka nu sabenerna kalawan mukakeun sabener nah jadi fathun teh mukakeun al izar Fathul Izari mukakeun sarung atawa samping lamun di awewe pantes santri mah di sarung gitu ada di kolor teh ya mesti diporosok jail kan sering porosotkeun Fathul Izar kunaon ajengan baheula baroga budak bubuhan sok disaras disasarung gampang mukakeunana istri lamun dijodohkeun ku mama ulah alim sok benar ku kiai mah tamane kawin kudu ka santri lalaki ka eta ulah alim barokah lain dipaksa tapi ari alim mah ulah maksa deui ulah karasa kapaksa ari ajengan mah cenah di sarung lah eta mah pelecehan ningali santri anu geulis gampang init ka imana ka bojona bukakeun sarung gitu beda jeung di calana tangga bahkan lamun make sabuk lah lila meureun gitu fi kasbil asrari ieu masih ngaran kitab keneh fi kasbil asrari dina muka pirang-pirang rahasia fi kasbil asrari dina muka pirang-pirang rahasia ngaos kana Fathul Izar mang langkanya santri yuk moal naon ieu karep teuing tebongan kepalaina fi kasbil asrari dina muka pirang-pirang rahasia li auqatil harsi pikeun pirang-pirang waktu ngajima li auqatil harsi pikeun pirang-pirang waktu ngajima lain ngazina jima waktun hiji waktu auqatun pirang-pirang waktu baheula ge dicaritakeun dina pembukaan uku dulu jen ogenan waktu ngajima teh teu gagabah aya waktuna anu secara global mah di mana-mana bade ngaji mah bade eta teh ulah dina waktu keur wareg gitu. Dahar eungap ngalakukeun persetubuhan moal hade aya waktuna. Aya waktosna engke dicaritakeun di dieu. Wahil qatil abkari wahil qatil abkari jeung bentukna pirang-pirang perawan ieu mah kadang direkam wahil qatil abkari jeung bentukna pirang-pirang perawan gitu
gadis perawan. Dina nerangkeun perawan ogenan aya 5 menit. Nah ieu. Nu kumaha nu disebut perawan, nu kumaha disebut gadis. Sakali deui. Sakur-sakur buah pala eta buleud, tapi teu sakur-sakur nu buleud kudu buah pala. Sakur-sakur perawan pasti gadis, tapi teu sakur-sakur gadis perawan. Sabab di zaman ayeuna ngaku gadis padahal lain perawan, geus janda bolong. Tapi lamun perawan mah dibuktikeun engkenana teh aya darah merah seger yang keluar dari parji. Gitu. Kamari aya kejadian. Beritana tadi simkuring pada harame. Tempat kejadianana di Batu Karas. Ari budakna budak SMP. Lalakina duka urang mana mau dibejakeun, awewena urang mana. Lamun lalaki jeung awewe cicing dina nu poek kahiji lalaki, kadua awewena, katilu naon? Setan belis. Otomatis eta teu mustahil lamun manehanana hilang keperawananana. Aduh, bahaya. Sehingga aya nu minder engke teh. Itu. Bahkan anjeunana teh lain kalah masalah ngomongkeun, tapi ieu mah keur muhasabah keur urang. Perjanjianana dibebaskeun maneh teh, tapi lalakina ulah waka kawin lamun si awewena nu diomegkeun can kawin. Nandakeun lamun awewena teu payu, wayahna kudu dikawin ku maneh ku lalaki, kudu tanggung jawab gitu. Nu matak ari awewe mah ibarat kudu gitu. Ibarat cermin, di mana-mana retak cermin. Apa cermin? Enteng mirror. Lamun weteuh mah kapan katingali urarai urang ge, tapi lamun retak sudah tidak ada gunanya. Makanya istri mah kudu seperti jinak-jinak merpati. Si galina krek ditewak tapi keleber gitu. Dah cek awewe teh ulah kalah. Ayo kada teh yuk. Tuh haridang budak zaman ayeuna. Atawa kudu seperti bunga mawar atau bunga ros. Di mana-mana aya lalaki anu rek newak maneh teh, tapi eta si lalaki kahalangan heula kunaon? Ku cucu gitu. Harga diri eta teh keperawanan teh kade. Oke pasti aya nu minder, abi bingung rek kawin tapi bisi lalaki teh hayangeun perawan. Tapi aya lalaki deui ahkeun bae dan Rasulullah oge nikahna ka saha? Ka janda Siti Khadijah. Da Siti Khadijah mah geulis. Jangkung, Jawa beunghar deui. Ari urang naon? Makana harus menjaga diri, ngaji. Kudu leulijen diaji, Quratul Uyun diaji, Fathul Ijar diaji, tapi ulah pake percobaan. Kade. Di babatan ya ku si kuringnya. Titik. Wallaha macana hakna dijabarkeun nandakeun takhusus. Wallaha sareng ka Allah wungkul. Tuh, nyebatna ge ka Allah wungkul. Ta'ala bari maha luhur Allah. Nas'alu nyuhunkeun abdi sadaya. Nas'alu nyuhunkeun abdi sadaya. Henteu as'alu. Naon margina? Ulama baheula mah cerdas teh seperti urang. Anjeuna anu nukil, anjeuna anu nyusun, anu nulis kana kitab tapi bahasana nas'alu kadituna. Dina harti kanu ngaji kana aya kitab oge ngiring kaduakeun. Nas'alu muga nas'alu nyuhunkeun abdi sadaya aya ja'alaha. Aya ja'ala kana yen muga ngajantenkeun itu Gusti Allah. Kapan tadi wallaha rujuan kana lapan Allah.
atanapi ngange hamzah we di luhur. Aya ja'ala kana yen muga ngajantenkeun itu Allah kana ieu kurrosa nafiatan anu manfaat nafiatan kana anu manfaat atuh. Jadi maf'ul bih tina yaj'alu yaj'ala sote pedabe ayaan nafiatan kana anu manfaat lana pikeun abdi sadaya lana pikeun abdi sadaya tawa urang sadayana wali ikhwanina sareng pikeun dulur-dulur abdi sadaya wali ikhwanina sareng pikeun dulur-dulur abdi sadaya al muslimina tegesna anu Islam kabeh. Wa yaj'ala sareng muga ngajantenkeun Gusti Allah kana ieu kurrosa dakhiratan kana tabungan dakhiratan kana janten tabungan cengcelengan atuh. Ulangi wa yaj'ala asana mah wa ayya ja'ala dibuang anak wenang dibuang nana teh kanyat bisi jadi pemborosan kata wa yaj'ala sareng yen muga ngajantenkeun itu Gusti Allah kana ieu kurrosa dakhiratan kana janten tabungan atawa cengcelengan lana pikeun urang sadayana wali walidina sareng pikeun ibu rama abdi sadaya yaumalayan pa'u dina poean henteu manfaat yaumalayan pa'u keteh aya poean anu henteu manfaat naon malun harta berarti keur dina poe kiamah musim dibeli sababaraha triliun miliar oge ya Allah dipeser ku abdi ulah jadi ya kiamah teh teu bisa sakitu legana ogenan daratan lautan milik anjeun tapi teu butuh harita mah teu jadi manfaat gitu wala banuna jeung teu manfaat pirang-pirang anak bangkaning ayeuna anak teh pala putra teh dipika cinta dipikanya aku urang harita mah teu manfaat masing-masing maneh-maneh kuring-kuring anak-anak kolot-kolot bapak ibu kaditu marisa wala banuna jeung teu manfaat pirang-pirang anak illa anging manjalma ata anu masihan atanapi anu datang anu masihan we di dieu mah illa anging manjalma ata anu masihan ka itu jalma ka itu man saha Allahu Gusti Allah biqalbin kana hate salimin anu salamet tuh manfaat keur harita mah nyaeta hate nu salamet teu butuh ku harta teu butuh ku para putra teu butuh ku nu sejena tapi butuhna ku hate anu salamet taya teh kitab teh mudah-mudahan jadi manfaat jadi naon deui jadi celengan jadi tabungan min afatil qalbi tina pirang-pirang bahaya na min afatil qalbi tina pirang-pirang bahaya na panyakit hate min afatil qalbi tina pirang-pirang bahayana penyakit hate naon penyakit hate teh seueur
Asud ujub takabur ria jeung loba-loba di suudon sum'ah. Wasu idzununi tagani wasu idzununi jeung gorengna pirang-pirang sangka sangka. Tingali jam sabaraha ayeuna? Jam 8 kirang 6 menit. Tok 6 menit deui atau nabi 10 menit deui lah. I'lam peka nyahokeun ku anjeun atawa i'lam kudu nyaho anjeun. Fil amar annan nikaha kana yen sanyanyana ari nikah. Tuh di dieu ge diterangkeun da pembukaan kene. Annan nikaha kana yen sanyanyana ari nikah eta sunnatun sunat margubatun anu dipikaresep tugeuni. Margubatun anu dipikaresep ari ieu kalah ngewa cenah dina tadi geuningan. Sajalma anu ngewa kana nikah berarti lain umat kami dawuh Rasul. Ieu mah margubatun anu dipikaresep wa tariqatun jeung jadi jalan. Wa tariqatun jeung jadi jalan. Mahbubatun anu dipikanya anu dipika senang. Mahbubatun anu dipika senang. Li anna gitu heula tuh. Li anna karena sanyanyana. Li anna karena sanyanyana. Bihi jadi mubtada jadi khobar muqaddam anna nu dibentuk tina jar majrur khobar muqaddam anna ghair mufrad. Bihi eta tetep asbabna nikah. Bihi eta tetep sababna nikah. Baqaat tanasuli geuning hamzahna dijabarkeun sabab jadi mubtada muakhir anna. Sabab anna teh tansibul isma wa tarfa'ul khabaru. Mubtada anna atawa isim anna muakhir. Baqaat tanasuli ari tumetepna turunan. Ari tumetepna turunan. Wadawa matawasuli mimna dijabarkeun diatopkeun kana baqa'a. Nah kadinya wadawa matawasuli jeung langgengna hubungan. Wadawa matawasuli jeung langgengna hubungan koma faqad harrodo maka nyata. Faqad harrodo qad harfiah lebet kana fi'il madi sok dihartian nyata. Faqad harrodo maka nyata geus naon eta kala ngajurungkeun atawa miwarang hu jadi maf'ul beh tina harrodo mana fa'ilna ke dipayun. Faqad harrodo maka nyata geus ngajurungkeun geus miwarang hu kana nikah sanaon nya sanes naon nah saha gitu saha asyari'u
Saha asyari'u anu kagungan syariat. Saha anu kagungan syariat teh? Asbabna kangjengna Nabi, hakikatna nama Gusti Allah. Nah, ulah naon berarti? Saha asyari'u anu kagungan syariat. Buktosna kangjeng Rasul. Al-hakimu tur anu bijaksana. Al-hakimu tur anu bijaksana. Pakola Pak Nabi mana summa lain bimana maka pakola tuluy. Pakola terasa Nabi tuluy ngadawuh itu asyari'u sahatea Kangjeng Rasul. Min qailin naonana atuh ieu bisa jadi eta tamiz, tapi tamizna sok dijabarkeun tapi di dieu mah mabni. Naonana min qailin dawuhanana. Pakola ma tuluy ngadawuh itu asyari'u azza bari maha mulya. Azza bari maha mulya. Min qailin naonana min qailin dawuhanana sanes Kangjeng Rasul ieu mah Gusti Allah nu kagungan syariatnya teh Gusti Allah hakikat we langsung anu kagungan agama anu kagungan aturan hukum syara nyaeta Gusti Allah di dieu teh kapan azza wa jalla azza bari maha luhur itu asyari nyaeta Allah teh min qailin naonana min qailin dauhan ayat Al-Qur'an ya potonganana fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba al ayah surat naon ku eta anisanya fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Makanya ieu ayat Al-Qur'an. Tapi ku jelema anu model ngartian Al-Qur'an secara dohiriah kesempatan. Geuning cenah kawin teh atawa nikah teh menang hiji istri, menang dua, menang tilu, menang opat. Tren zaman ayeuna. Dina media sosial gitu. Wah, sok menang tapi kudu adil gitu. Adilnya seperti Rasul. Fankihu maka kudu nikah aranjeun kabeh lalaki. Nuduhkeun maka lalaki ieu teh. Fankihu maka kudu nikah aranjeun lalaki maka istri mah di dieu teh mausul tapi buktina namanya eta istri cewek gitu awewe lah maka istri jadi maf'ul baitina inkihu atau ankihu toba anu alus nu cantik nu alus terutama cantik hate toba anu sae itu istri itu ma lakum pikeun aranjeun kabeh lakum pikeun aranjeun lalaki jadi apa memang teu meunang teu aya bahasa ilmiah lamun pameget seueur istri disebutna poligami lamun istri seueur pamegetna disebutna poliandri nanaonan di barat mah awewe hiji lalakina lobaan naudzubillahi min dzalik teu aya dina Al-Qur'an ogenan lalaki anu hakna anu meunang di dia pil amar pek cenah ge kudu narika aranjeun lalaki maka istri toba anu alus itu istri itu emak lakum pikeun aranjeun lalaki minan nisa'i buktina tina pirang-pirang awewe
An-Nisa ini pirang-pirang awewe-nya. An-Nisa minna min bayaniyah, buktina tina atau ti pirang-pirang istri. Masna menang dua, iya ayat Al-Qur'an ieu. Wasulasa atawa tilu, wauna bimana au. Bimana au. Waruba atanapi opat. Lokal bateuingnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istrina sabaraha? Aya nu nyebat salapan, nu nyebat 12, 13. Dina ieu geus dina kitab Aqidatul Awam kapungkur. Atuda salapan sataya teh mah istrina barogoheun. Bahkan Siti Maryam mah mani, ya Allah ya Rasulullah abdi hoyong pisan ditika ku Rasul gitu. Payong hoyong jeung dia ari Rasul mah lain hawa nafsu nu diutamakeun tapi nyaah nulungan gitu. Ari urang mah hawa nafsu. Menang 2, menang 3, menang 4. Iqra al-ayata. Kudu maca anjeun al-ayata kana eta ayat. Lamun Al-Qur'an, lamun hilap atawa teu dituluykeun al-ayah. Al-ayah, lamun hadis al-hadis. Jadi dinya seolah-olah teh aya fil amar. Iqrol ayata. Iqra baca ku anjeun al-ayata kana eta ayat. Wa qala sareng parantos ngadawuh itu Gusti Allah atawa asyari'u. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayah. Wa qala sareng parantos ngadawuh itu Gusti Allah, wa min ayatihi, wa min ayati sareng eta tetep tina sapalina pirang-pirang tanda-tandana kakawasaan Gusti Allah. Awas ngartianana si panjang di dia. Wa min ayatihi, wa jeung min eta tetep tina sawarehna kitu atuh hiji-hiji sok. Min eta tetep tina sawarehna jadi khobar muqaddam. Ayatihi pirang-pirang tanda-tanda, pirang-pirang tanda keagungan Allah atanapi kakawasaan Allah. Ya sakedap deui, ayeuna jam sabaraha tingali jam 8 langkung. An khalaqa ari yen nyiptakeun Gusti Allah. An khalaqa ari jadi mubtada muakhir tina min ayah. Dibalikeun mubtadana kitu. Mubtadana diakhirkeun. An khalaqa ari yen nyiptakeun itu Gusti Allah lakum pikeun aranjeun. Lakum pikeun aranjeun min anfusikum tina sawarehna diri-diri aranjeun. Min anfusikum tina diri-diri aranjeun. Min anfusikum tina sawarehna diri-diri aranjeun. Ya teh tuduna keur lalaki deui bae. Kunaon cenah tina diri-diri aranjeun da Siti Hawa teh eta teh diciptakeun ti Nabi Adam. Tina tulang rusuk Nabi Adam. Azwajan kana istri atawa pemajikan. Azwajan kana pamajikan atawa bojo. Litaskunu karena supaya nentremkeun aranjeun. Litaskunu supaya nentremkeun aranjeun ilaiha ka itu bojo-bojo aranjeun.
ilaiha kabojo ulah kala mentak jadi madarat kawin teh kudu nentremkeun kanu janten istri ilaiha ka istri atau kabojo wa ja'ala jeung ngajadikeun Gusti Allah wa ja'ala jeung ngajadikeun itu Gusti Allah wa ja'ala jeung ngajadikeun itu Gusti Allah bainakum di antara aranjeun he lalaki bainakum di antara aranjeun hei salaki-salaki tapi di dieu mah lamun geus kawin mah kumna teh khoslil lil am siga nuduhkeun ka lalaki tapi kaduanana istri pamaget mawaddatan kana kacinta tah hartina mawaddah teh kana kacinta sok sanajan ari geus karolot mah seperti sim kuring eueuh deui cinta tapi naon nyaeta rohmah ngan moal aya rohmah lamun teu aya cinta heuh teu lah moal ujug-ujug rohmah aya mawaddah heula samawa ari samawa teh naon di hati sakinah litaskunu teh sakinah mawadah warohmah samawa siga nu nya teu apal hartina teu apal maksudna mudah-mudahan cenah dulur abdi nikahna sing samawa naon di samawa lupa meureun samara lah samawa teh sakinah mawadah warohmah litaskunu teh ari sakinah nyaeta neng tremkeun tentrem geus boga pamajikan mah moal adug-adugan bae terus deui mawadah aya kacinta warohmah jeung kanyaah warohmatan jeung kanyaah di mana-mana geus di rohmah pasti di mawadah tapi can karuhan mawadah di rohmah gitu jadi nu leuwih mendalam nyata kanyaah sayang atuh lain sayang manu sayang al ayata ikrol ayata ikro pek baca ku anjeun nya teh kalimat ikro al ayata kana itu kana ieu aya jadi al ayah tuluikeun dugi ka dieu bae heula mudah-mudahan aya manfaat barokahna isukan atau enjing dikeraskan waqala wankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli al ayah deui bae subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.